Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Celena, pencinta cerita Sunda dan bidongi Sunda versi Mang Dinamara. Sahabat di mana bayi alamatna, kumaha daramang Celena wargi. Pamugi bayi sehat jasmani oge sehat rohanina. Aya dina lindungan atan nabi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan nu dipihara kusim kuring siang karya nongi. Ulah hilap ya, subscribe-na sareng loncengna supados dipencet atau nabi dipijit. Atur nuhunnya. Wargi sadayana jeung ngantos-ngantos carita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kilik Sati Sunda. Bagian anu ka-37 anu dinten ieu. Panca urang katunda bagian anu ka-36 urang nyarioskeun harita anu geuneuh catur atanapi ngawangkung tapi ngobrol andawis Bi Uci sareng Mansur teh nya. Dongkap barudak aya tujuan. Kaeta tempat maksana bade ngaraji teh apa nginten. Takumaha jeung nai carita wargi sadayana mangauli jeung ngadongkeun eta-eta landung pang beberahmana. Anu keur gunem catur kaganggu ku datangna 7 budak sebab barita geus nepi kana waktu nu dijanggikeun. Atuh Bi Uci ge heraneun sabab ka imahna loba barudak mani garinding jeung bararasih. Alhamdulillah geuning datang barudak teh hiap ka jero jang. Cek Mansur bari ngagupayan ka barudak atuh kalacat barudak teh unggah gek dariuk ngajajar dina palupuh. Rek dikumahakeun barudak teh Mansur. Tek diajar ngaji mah sabab ibu budak teh harayamkeun ngaji. Nuhun alhamdulillah mah teh sukalillah mun ieu imah dipake dialajar ngaji mah. Pek mangfaatkeun. Sabab tara aya anu nyicingan da puguma mamindeng endong di imah Aisyah prak gerawurukan atuh kadinya. Cek Bi Uci bari terus sengkat nyokot sama keur barudak. Nya satuluyna mah Mansur harita ngawarah ngaji ka barudak nu tadi maraling jeruh teh. Mimitina mah dibere heula penerangan ngeunaan ajaran agama Islam jeung dibere katerangan nu jelas ngeunaan pentingna ngaji. Ari ngaji teh minangka kunci pikeun muka rupa-rupa aturan nu ditulis dina Al-Qur'an. Lamun jalma geus bisa ngaji, bakal bisa ngarti kana eusina kitab suci Al-Qur'an. Lamun geus ngarti kana eta aturan, tangtu hirupna bakal aya anu ngabingbing moal ka mana bae losna, sabab geus nyaho kana jalan anu lempeng jeung yakin dina benerna. Barudak anu 7 teh sargepna keur ngabandunganana. Lantaran dina nerangkeunana teu matak bosen ngadengekeun. Sabadana diberi katerangan-katerangan kitu. Atuh terus diwurukan ngaji nepi ka mangsana salat magrib. Isukna kitu deui bada asar barudak geus datang deui malah ayeuna mah nambahan. Hampir jejeg 15 urang. Jigana bae barudak teh silih ajak nu akhirna ngabring ka imah Mansur rek diajak ngaji. Cak Dunda Mansur anu geus ngamimitian ngamalkeun elmuna. Ayeuna kocapkeun Bi Uci jeung Aisyah harita teh keur dariuk ditepas bari ngareuleuhkeun ka cape sabada gawe. Nyai kumaha Mang Marta teh? Bi Uci malapa gedang memeh ngobrolkeun daria nanyakeun heula nu sejen. Jasa Mansur Mang Marta jadi sadar digawena getol rajin jeung boga rasa tanggung jawab Bi. Kamari aya laporan ti Mang Kandi kebon kalapa teh ayeuna mah kaurus cenah. Jukutna bersih, hamana dialaan sarta pagerna dibener-benerkeun. Teteh lamungan Mansur teu ka Mang Marta mah
Sabab bener-bener babalik pikir manehna teh. Cek Aisyah bangun leus sabab Mansur beunang dianalkeun. Idanya Nyai lain sing muji pedah ka anak pribadi. Tuh di imah teh loba barudak ayeuna. Eta teh nu sok malingan jeruk cenah. Ayeuna mah ngabring ka imah rek dialajar ngaji jeung salat cenah. Biucih nunjuk ka imahna nu harita kadene nu keur diajar ngaji. Nya Bi, kuring geus nyaho, kuring geus ngarasakeun mangpaatna Mansur teh. Sebab tadi geus kadenge sora batur nu negeskeun yen urang teh henteu munjung. Aya keneh nu ngomongkeun kitu Nyai. Loba Bi, dengan tadi aya nu ngomong kieu, piraku Aisyah munjung apan geuning di mana sok aya nu ngaji. Cek Aisyah niron-niron omongan tatanggana nu kungsi kadenge ku manehna. Nya keun wae da batur eta mah ayeuna mah kieu we Nyi. Bibi teh hayang nulungan ka hideup, hayang ngabelaan nu tunggara manah. Bibi teh teu sugema hate mun aya keneh urang lembur nu nyangka munjung ka hideup. Taku kituna Bibi teh rek mere saran. Kumaha mun hideup kawin jeung Mansur daek atawa henteu? Ayeuna mah Biucih teh teu asa-asa nepikeun maksudna. Atuh buku Aisyah teh mani ngajenghok sabab ti kamarina teh mikir-mikir hal eta. Nah, make boga pikiran kitu Bi. Nyai di lembur ieu teh rame anu ngomong, yen Nyai teh randa beunghar. Tapi moal aya nu daekeun sabab Nyai geus kacaritakeun munjung. Jadi nu rek nikah hayang teh jarauh deui, da sieun diwadalkeun. Kajadian nu tumiba ka Sarip jeung Darja ku batur mah dihartikeun ka nu lain-lain. Magarkeun teh diwadalkeun ku hideup cenah. Tak kulantaran kitu Nyai kudu buru-buru kawin deui pikeun mareuman omongan jalma. Hiji-hijina jalan kudu kawin jeung Mansur. Bi, kuring perlu mikir anu labas jeung parat. Sangkaan teh mata kaduhung jagana. Kuring teh hayang ngalaman sedih nu katilu kalina. Sabab ditinggalkeun ku salaki teh sedih jeung nalangsa mana komo lamun ngadenge omongan kolot sorangan. Matak nurih kana ati. Magarkeun teh kasiku kawalat doraka jeung rea-rea deui. Tak kulantaran kitu mun rek kawin deui teh kudu hati-hati Bi. Alus eta pikiran teh Aisyah. Memang kudu asak mikir nanaon oge nya, kudu asak mikir. Bibi mah teu hayang meunang jawaban ayeuna, ngan Bibi mere pandangan tak kitu carana pikeun mupus omongan batur nu goreng teh. Mansur geus satuju sarta manehna boga tekad hayang ngakurkeun Nyai jeung kolot-kolot Nyai. Hayang mulangkeun di kabagjaan nu kungsi leungit, kabagjaan dunya jeung akhirat. Tak kitu kasanggupna Mansur teh Nyai. Cik Biucih terang-terangan sabab tekadna nyaan hayang ngajikeun Mansur jeung Aisyah. Oh, jadi Mansur teh geus dibejaan ku bibinya. Puguh geus manggeus parat badami. Karinanya Nyai ungkul da Mansur mah geus satujueun. Ngan memang manehna teh ngajukeun syarat, tapi syaratna teu dibejakeun ka bibi. Da hayang langsung ka jenisna cenah. Nah naon syaratna teh Bi? Kuring jadi penasaran. Duka teuing da pugu dipaksa gen teu betus. Jadi engkewe lah ka jenisna. Mani keukeuh teu beunang ditawar deui Nyai. Kuring percaya Mansur moal menta nu lain-lain. Sabab Mansur ayeuna lain Mansur nu bareto. Manehna geus pinuh ku ilmu, leber ku pangalaman. Keun kuring rek langsung nanya ka manehna, hayang jelas sakalian. Nya syukur atuh ari kitu mah. Peke badami sing bener-bener. Bibi mani gregeteun. Hayang geura nempok hidup ti nemu bagja. Ulah cara ayeuna loba harta ge aya hartina, sabab batin teu boleh nyeri. Mun hidup geus akur jeung dulur, geus galau deui jeung kolot, geus dipercaya deui ku masyarakat, hate bibi ngemplong meureun. Engkerek ditanya Mansur teh Bi,
ku bibi titah ka dieu urang dahar ngariu ngarah badamina tereh parat heug nyai keun ku bibi urang sina ka dieu we. Kocapkeun peutingna kira-kira Ba'da Aisyah Mansur jeung diucih geus araya di imah Aisyah. Terus diajak ke tempat dahar, didinya geus ngabarak nyatana kadaharan dina meja. Sur, ulah wakang ngobrol mending ge urang dahar heula ngariung. Ieu tengah aja disayagikeun keur tiluan sabab hayang nyobaan dahar ngariung cara kieu. Pek ulah asa-asa. Sabab rezeki kuring sarua jeung rezeki Mansur hasil gawe bebarengan. Ceuk Aisyah, aling Mansur nganukur seuri kop kana piring alas kereung nyiuk sangu. Nya satulina mah dahar ngariung balake cerakan puguh we nikmat. Kirmah burang atas cape daharna ngariung bari jeung deungeunna loba. Rek teungeunah kumaha da eta nu jadi udagan sarerea oge. Sarengsena dahar tiluan ngariung di tengah imah. Mansur melenyung udud panonna neuteup lalangit nyawang mangsa nu geus kaliwat. Sadengkeun Aisyah jadi ratu jajantungna. Nu tadina geus buleud da hate rek nyarita teh ari geus paharip-harip kitu mah jadi karagok era jeung asa-asa. Pek atuh nyai geura balaka kadinya meungpeung rine. Cek biuci geus teu sabar hayang geura patepung putusan. Naon teh Bi? Aisyah api-api beungeutna nyiak beureum era ari geus kitu mah. Ari Mansur surti manehna teu miheulaan nyarita rek nungguan boga imah sabab manehna diondang lain datang sorangan. Kieu atuh nyai, tadi teh bibi geus nepikeun uleman ka Mansur yen peuting ieu Mansur kudu datang ka dieu. Caina geus datang nah rek dikumahakeun geura prakay mumpung ngariung. Nya ceuk, nah aya naon ngangkir kuring teh? Mansur asa di jalanan atuh Aisyah beuki geumpeur samarasa. Tapi akhirna daek wak capokna. Kieu Sur, tadi teh bibi nyarita ka dieu ngeunaan urang duaan. Reg eureun heula dikoro asa nyelek hese rek nyarita teh. Perkara naon daya ceuk? Ulah nyebut ece aya tu ayeuna mah kagok. Mansur nyerenge biuci seuri. Nya kudu kumaha tuh nebet era-era teuing da lain jeung mulian. Mun nyama urang teh silih belaan ayeuna naon teh ulah rek disemput-sumput kudu buruk berak we lah ngarah babari beres pokona mah. Nuhun atuh Sur. Kieu geuranya tadi teh bibi teh mere saran ka kuring sangkan kuring ngahiji jeung Mansur bikeun mupus omongan jalma-jalma nu ka mana wae. Tapi cek bibi teh Mansur menta syarat. Tapi syaratna rek dibejakeun langsung ka kuring. Cik atuh caritakeun heula mun ka hati rek disatujuan mun teu mah moal. Oh, perkara eta. Ieu geura eta teh nya kuring menta syarat teh lainna naon. Tapi ieu teh keur kapentingan urang salerea, oge keur ngajaga kaharipna sangkan ulah aya itu jeung ieu. Kuring teu hayang ngaganggu katentreman jeung kabagjaan Aisyah jeung Sarip. Tapi kuring ge teu hayang nampa kulawarga Sarip jadi kieu. Jiga senang tapi tunggara. Tak lantaran kitu, hiji-hijina jalan pikeun ngajai tina katunggaraan sarupa kieu. Kuring jeung Aisyah kudu ngahiji ditalian ku Tika ngarah teu kagok jeung keur ngabenteng omongan batur nu lain-lain. Nya kaharti terusna kumaha naon syaratna? Menta waktu 40 poe 40 peuting ti saprak dirapalan. Embung sare bareng. Mun geus liwat waktu eta mah heug.
Cek Mansur tandes pisan nyaritana sabab minta syarat kitu teh geus meunang mikiran jeung aya maksudna deui. Naon hesena syarat kitu gua erek dilakonan. Ka arti sakitu mah syukur ari boga tujuan hade mah. Ngan kuring rek nanya. Nah nya Mansur teh rek daek si dibelaan jeung kuring. Ulah salempang. Kuring moal nguciwakeun ka Aisyah. Sebab kuring ge hayang nulungan nu tunggara. Hayang ngebelaan nu sangsara batin. Narek kuat narima omongan urang lembur nu rupa-rupa. Jeung deui nah rek sanggup nyangareupan coba nu bakal datang. Sabab di imah teh saolah-olah aya malakal maut nu teu oleh ngudinceng neangan mangsa. Ulah cangcaya. Kuring sanggup nyangareupan naon bae. Keun lah teu kudu sieun, teu kudu hariwang. Kuring rela najan nepi ka pati pikeun ngabelaan jadi sobat. Nya nuhun atuh ari kitu Mansur, memang kanyaah anjeun mah geus katarima ti bare tokeneh. Ngaku sobat kasarip lain ngan sakadar dina bibir, tapi nyata jeung aya buktina. Ayeuna hayu urang hidup babarengan, ulah rek pipisahan. Mending ge urang ngahiji, teu kitu ge jeung biucih mah geus asa jeung kolot pribadi. Moal kagok moal ngalumas. Mending ge urang sakalian silih belaan. Cek Aisyah dumarida, cipanon bimiti bijil tapi lain cipanon sedih, ieu mah cipanon bunga. Nya nuhun atuh ari saluyuk mah. Jeung satuju tak kitu geuningan mah. Mansur ngarelet ka indungna nu marahmai bakat ku bunga. Syukur pisan anaking. Pek ku bibi didoakeun pisan sing runtut raut sauyunan. Sing bisa si dipiapekeun diri. Ayeuna mah geus waktuna si dibelaan sanyana lahir batin kudu saikhwan. Jep jempling harita hiji ge teh aya nu ngomong. Aisyah debu rasa rek muka lambaran anyar teh. Sabab dadina mah geus ragra kecap moal boga disalaki bisi pinanggih jeung sedih hati. Ari Mansur mah tenang sabab geus boga rencana jeung sawangan. Kaharip bakal kitu bakal kieu sarta bakal aya kajadian mata kaget jeung bengong. Gancangna carita poean kawin geus ditangtukeun Aisyah jeung Mansur babarengan babahanan. Bungbeng ka ditu ka dieu nyemponan syarat-syarat lamun rek laki rabi. Mangkohar di bejaan, Pak RT di bejaan, malah aki cakra oge diulem sakalian. Nya akhirna manitih wancin mustari dincak mangsa nu utama, cunduk waktu datang mangsa. Mansur jeung Aisyah dikawinkeun nu datang maniloba pada hayang nyaksian kanu dirapalan. Bakat ku bunga Aisyah pakaulan ngaluarkeun sabagian bandana dibake curak-curak yal maloba. Mencit sapi oge 2, mencit domba aya genepna. Dahareun teh dibagikeun ka batur salemburna, kabeh dibere taya nu diliwat. Atuh bugus sarelea bunga lantaran bisa milu murak kana rejeki Aisyah. Ani di ayeuna mah sarelea poho taya nu inget kana perkara munjung. Data dina mah mun dibere dahareun ku Aisyah teh sok kemarmir. Sieun diwadalkeun basana, tapi ayeuna mah mani teh sirikna parebut pada hayang. Gancangna catur akad nikah geus beres. Itu ieu geus lekasan kawinan teh lancar taya barebedanana. Ayeuna mah kadi pangantenan sakumaha umumna nu anyar kawin. Luyu jeung janji teh disaprak dirapalan Mansur jeung Aisyah henteu sare bareng. Malah mamisa kamar. Ari Mansur milih kamar anu tara dibuka teh. Ngahaja nyepi di dinya rek tirakat bari napaan imah cenah hayang nyaho kana rusia anu sabenerna.
Peting kahiji Mansur diuk di eta kamar sila bari wiridan ngusirkeun batin kanu maha kawasa. Kira-kira tengah peuting gebrung di para sadaya nu ragrag. Biusi jeung Aisyah reuwas duana ngadegdeg sabab inget kana kajadian-kajadian geus kaliwat. Bi aya naon bi? Tenang Nyai, keun wae da moalna naon. Eta meureun pedah Mansur keur tirakat. Doakeun anggur sing lancar jeung hasil maksud. Kuring ngasieun bi. Jeung asa keungit. Ieu bulu punduk mani muringkak, tapi ngesariak paranas tiris. Aisyah nusa pundukna. Terus istighfar sabaraha kali babacaan sabisa-bisa. Bibi ge sieun mah sieun, tapi sing percaya we kana kekuatan diri pribadi. Jeung sing inget ka Allah anu Maha Welas. Nya bi, keunai antep atuh. Aisyah jeung Biuci harita henteu salare. Duanana oge dariuk bae di tengah imah jadi ngahaja itung-itung maturan Mansur nu keur tirakat. Sarta cicing manehna di kamar panyepen bari zikir ka Allah. Di luar sada aya nu leumpang. Kerasana imah teh inggeng, tapi nu di imah teu loba omong, jong-jong babacaan bari neneda ka Allah anu Maha Kawasa. Harita Mansur keur ngeluk tungku, ujug-ujug ngacungkel ka tukang kawas aya nu nyungkal. Korjat Mansur hudang rarat-reret neangan musuh nu bieu ngaganggu. Tapi eueuh nu katempo, barang ret ka kolong lomari aya cahaya bijil ti dinya. Ai. Aya naon di dinya nya? Mani hurung cahayaan. Ceuk Mansur bari terus mariksa eta tempat. Gorehel teh aya peti, tuluy dibuka kalayan ati-ati. Beureih aya asiwung jeung boeh ti bareto tetep terobah. Aya asiwung jeung boeh. Namun hartina ieu? Ceuk Mansur bari netenan eta barang, ya jantung ngaratuk bulu punduk pating sariak. Kadenge anu seuri di luar meni agem. Tapi yang kadenge ku Mansur wungkur nu sejen mah teu ngadengin. Atuh bari curigak Mansur rarat-relet neangan ti mana datangna sorak. Heran. Nah saha nu seuri? Mani ngagerem handaruan. Kawas-kawas sora siluman ieu. Kapangi ayeuna mah tangtu ieu boeh teh ti siluman ieu. Ceuk Mansur bari terus diuk di ngajemprak sila bari wiridan. Kalagi sakedeung riug imah teh ingging asa aya nu ngendek-ngendek. Malah mah harita pati ngararekot. Mansur teh malire kana kajadian eta jongjon bae manehna wiridan. Hareupeun Mansur teh anu diuk, beutungna budayut sagede gentong nu panggedena, matana bolotot irungna jiga bangkong nagong. Puguh we meuni ngajenghok Mansur teh sabab kisemah teh kanyahoan datangna. Saha Andika? Ndaha asup ka imah batur? Henteu idin heula. Ceuk Mansur keheuleun kuntuna kakarot. Saha anjeun? Na kumaha wani ngajedog di dieu? Sia ti nyaho nagara aing rarusak gara-gara sia. Karaton ancur, wawangdan sejenna runtuh, barang diteang ka dieu horeng aya sia di dieu. Ceuk eta buta bari pepeta, matana burilakan, matak ninggiapeun. Ih, teu buguh teuing. Nah anu ancur di ditu anu didatangan bet ka dieu. Naon hubunganana? Bontong nu babacot.
sia kudu tanggung jawab dulu. Las sakadang buta teh leungit, rieg-rieg imah ngarieg cara tadi. Sarta hiu karita aya angin ngagelebug di luar, manis saya handaruan, ditema ku anjing babau mata keung jeung geuman. Jelas ieu kamar teh jadi kandang siluman ieu. Keun sia dianteur ka hayangna ku aing mah. Nah dikira aing rek eleh kudu kitu patut. Ceuk Mansur bari terus bijil di kamar nyamperkeun ka Aisyah, gek diuk dina kursi diteuteub ku indungna. Manggih naon di kamar teh Sur? Euna naon mak? Aman? Jeung teh pikasieun. Nya syukur atuh mun teu aya naon mak terek sare ieu teh geus tunuh jeung capek. Jaba isukan rek digawe di loba urusan. Ceuk diucih terus asup ka kamar parantina. Aisyah geura sare atuh. Geus beuting ieu teh keun wae ulah mantuan tunduh lah. Semua kuat kebantu isukan loba pigaweun. Ari geus kieu mah tangtu rek sare, kade we sing waspada. Ceuk Aisyah bus ka kamarna goledag ngagoler dina kasur reupeun. Tapi teu bisa sare. Kalau kabruh bereh pangalaman anu geus-geus. Atuh tungtung nama bentak kucap kicep neuteub lalangit kamar. Ayeuna urang kocapkeun peuting kadua. Mansur geus aya di kamar panyepen, wiridan cara kamari. Ari Aisyah jeung diucih ngahaja sare di imah nu hiji deui. Ngara teu kaganggu ku datangna siluman. Harita teh di nagara buta anu aya di Pulau Majeti keur kawur. Lantaran nagarana diserang angin jeung hujan gede ditambah udor darna gelap. Ratu buta hejo marentah ka ponggawana, sangka newak Mansur anu jadi ulon-ulon pangacouna. Atuh terus dua ponggawa mia ngajugjug ka jati putri rek nyokot Mansur. Datangna tarumpa kuda ngarupakeun jalma biasa. Mansur, cek ponggawa buta gegerowan di luar. Ari Mansur tenembalan manena keluar di kamar, terus nyamperkeun bari tetap waspada. Barang amprok jeung kisema, Mansur colohok, sabab nempo jalma nu jarangkung gede mawa kuda. Pakaianana juga zaman kerajaan baheula. Bagea dulur, are kasahaan dika teh. Ceuk Mansur bari nangtung dina teras panuna mencelong ka ponggawa nu dua. Kula di Kasultanan Demak diutus ku sultan kudu mapagkeun anjing sarta kudu kabawa ayeuna pisan. Ceuk siluman ngabohong. Ai. Nah andika teh salah alamat. Da kuring teu wauh jeung Sultan Demak. Teu boga urusan naon. Tapi naha make ngondang ka kuring. Kade ieu. Kade bisi salah alamat. Bisi nya salah alamat. Kula minta keterangan jelas. Nya anjeun anu jenengan Mansur. Ceuk siluman nanya apik pisan bari ari mapagkeun jalma luhung mah. Nya bener. Ngaran kuring teh Mansur. Ceuk Mansur manehna mah teu wani ngabohong. Sabab ngabohong teh salah. Najan nyang haripan pibahayaeun ge tetep teu wani ngabohong. Teu upami leres jenengan Mansur mah kula teu salah alamat. Sebabnya anjeun pisan anu kudu ngadeheus ka sultan. Mangga urang angkat ayeuna pisan. Itu
kuda parantu saya gitu cenah ceuk Sema nunjuk ka kuda anu memang harita geus disayagikeun keur Mansur. Keheula kuring moal ka milu. Nah harek aya urusan naon ngosot ka Sultan Demak. Kieu atuh Juragan Mansur sok ngawartosan kanu sanes. Yen bamayan maca salam kudu dijawab. Mun aya nu bersin kudu dinuakeun. Mun aya nu teu damang kedah dilongo. Mun aya nu maot kedah dijajabkeun ka kuburan. Mun aya nu ngondang kudu ditedunan. Apaan kitu saur anjeun. Tapi naha aina betbaha enggal urang angkat margi Sultan tos selami ngantosan. Nya barang ngadenge omongan kitu Mansur teu bisa nolak deui. Jadi kapaksa nohonan kana ngondang. Daerah bisi magarkeun ilmu ajub pok nyarita. Nya ari kitu onaman hayu we lah. Kuring rek indit aina pisan. Tapi menta waktu rek disarin heula. Daerah ari kikiran ka Sultan mah henteu kedah da sakitu ge parantos gandang mangga geura tunggang kana kuda urang angkat. Mansur eleh deet akhirna manurut kana kahayang di Sema celakana kuda burotek kuda teh lumpat dir kilat maningan sakolepat geus nepi deui kanu dijugjug. Kuda teh eureun jut pangawan duaan turun atuh Mansur ge nurutan turun. Ngan samemehna henteu buru-buru limpang anggur ngajantang bari netep ka hareup. Nampa ponggawa buta nu jangkung gede mawa gegendir sagede orok. Mangga juragan urang ngadeheus ka Kangjeng Sultan. Kitu ceuk ponggawa bari nunjuk ka jero karaton. Tapi Mansur mugen teu daek maju sawabaha tena jadi cangcaya bisi lain kana mah. Juragan ulah ngahulang di dieu kirang sae. Mangga urang kalebet itu Kangjeng Sultan tos ngantosan. Ceuk ponggawa sakali deui. Kuring moal abus ka karaton sabab kuring dibobodok. Na Kesultanan Demak teh bet kieu. Da ieu mah lain Sultan Demak atuh. Barang cacap omongan Mansur seak nyambar kana beungeut Mansur bas tapi same sadar kana naon-naon kajadian geus enu nalikung di tukang rek di talian pagi pisan terus anu nyuntrungkeun ka hareup atuh kapaksa Mansur maju montong maksa kami bisa lembang sorangan ceuk Mansur lah atuh ngajedog wae ayo buru-buru lembangna. Itu ratu geus nungguan lamun adika teu daek asup pula anu bakal dicarekanana. Paduli teuing asa lain kami nu dicarekanana cebeet anu nampiling mani peureus karasana. Mansur gregeteun lantaran kamanehna geus anu cucungah wani nampiling. Tapi Mansur can ngayakeun tindakan naon. Jadi manehna hayang jonghok ke lajeng ratuna. Bari sakalian malulu salib sabatur-batur Mansur lempang muru ka karaton bari ngomong sajeroning hate. Muasalah deui. Tangtu ieu teh nagara siluman ieu. Nu sok pada ngajugjug urang manusia. Dipentaan harta bandana, dedeh teuing Kang Sarip. Nah, bet los-los ka dieu atuh. Ceuk Mansur semuna langsa manghanjakalkeun ka Sarip anu kabawa ku sakaba-kaba. Akhirna Mansur teh nepi ka karaton ku ponggawa anu dua ditapak tak-takna dipaksa kudu diuk dina ubin anu harerang. Gek Mansur diuk digendeng kedua ponggawa anu ngadadak awakna teh ngagedean gede luhur jadi buta. Hei ponggawa, mana si Mansur teh? Kabawa atawa henteu? Kitu ceuk ratuna bari nulak cangkeng matana molotot sagede terong.
Cong punggawa nyembah pok ngajawab. Nun Gusti, aya berkah si Mansur kabawa kaya karaton. Dah ieu manusana ngaran Mansur. Bari nunjuk ka Mansur atuh waktosna margi sadena nya kapan. Rubina dipungkas dicekapeun bikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Seri Belaan karangan Kilig Sati Sumedang bagian ka 37. Pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan. Insyaallah bagian ka 38 enjing dina waktu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang dangukeun deui. Sakali deui sim kuring Mang Dina Marang ngaturkeun nuhun ku wartasanana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.